Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi sareng rancangan abdi bade nyaritakeun carita pantun Lutung Kasarung. Wilujeng ngadangukeun. Lutung Kasarung. Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageng ti Prameswari niti Suwari kagungan putra 7, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purba Endah, nu katilu Purba Dewata, nu kaopat Purba Kancana, nu kalima Purba Manik, nu kagenep Purba Leuwih, jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageng ngersakeun ngabagawan bade tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeyeuk dayeuh ngolah nagara teh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari putra bungsu. Atuh munasabah bae Purbararang asa kaunghak, amarahna teu katahan, asa dihina, asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di kahyangan Guruminda putra Dewata cikalna, titisan Guryang Tunggal, ngimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, "Jung, geura bobo pijodoon hidep aya nu sakarupa jeung Ambu, tapi ulah torojogan anggo heula ieu raksukan lutung." Janggelek Guruminda minda rupa jadi lutung. Katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageng ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nyanimbalan lengser kudu mentes aki panyumpit ngala lutung kaleuweung. Aki panyumpit gasik gasruk leuweung neangan lutung, tapi dadak sakala leuweung jadi sepi taya sasatoan. Baroraah sato kayaning peucang jeung lutung, sirem oge taya anu ngarayap ceuk wibilanganna mah. Aki panyumpit teh meh pegat panghareupan, barang rek mulang dina tangkalpeun deui bet kabeneran manggih lutung keur gugun tayangan. Ari rek disumpit celengkeung teh lutung nyoara, Aki, bet kaniaya ulah disumpit, kuring teh rek ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunia, hayang nyaho anu dingaranan karaton. Syukur atuh sok geura turun, walon Aki panyumpit bengong. Aya lutung bisa ngomong, sing horeng Lutung Kasarung teh Dewata minda rupa turun ka dunia. Lutung Kasarung dibawa ku Aki panyumpit dihaturkeun ka karaton, tapi barang rek dipencit teh pakarang nu teurak. Sang lutung teu bisa dirogahala. Tungtung nama sauratu lengser pasrahkeun bae ka anak kami sugan butuh keur pibujangan. Nya atuh ku lengser dipasrahkeun ka Purbararang, ari walona teh bet daek sote ngabujangkeun. Lamun jalma nu utama mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk teuing. Deregdeg lengser ka putra nu kadua teu ditampa ka anu katilu, nya kitu keneh pajarkeun teh lain teu hayang nampa ngan sieun ku si teteh. Lengser mulang deui ka Purbararang, pokna teh nya sok bae atuh bisi pajar nampik pasihan Rama. Lutung Kasarung tetep di karaton, belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang kerep ngagembrang ninun, keur jarongjong ninun. Ari koloprak teh taropong Purbararang moncor ka kolong bale. "Cing adi, panyokotkeun taropong." "Ih teteh, apan boga bujang lutung," ceuk Purbaleuwih. "Cing lutung, panyokotkeun taropong di kolong bale." Deregdeg lutung lumpat, ulang ileng, top taropong dicokot, ari berewek teh dibebekkeun manik jadi 5. Sor disodorkeun, "Jurik lutung, taropong aing sabogo-bogo dibebekkeun."
lengser tesudi aing mah anterkeun si Lutung ka si Purbasari di leuweung. Jut lengser turun Lutung unggek tuluy nuturkeun Lutung kasarung ditampa ku Purbasari. Mama lengser, geuning teteh aya keneh adilna. Kajen Lutung tambah suwung, kajen hideung tambah keung nu di leuweung. Kajen goreng tambah jempe nu nyorangan. Hatur nuhun bejakeun ka teteh. Tutas haturan lengser mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung, Purbasari ngagoler dina palupuh sabebek. Di hatep wulit sajalon, Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Rep sang putri disirep. Utun urang sare jeung kaula, kula mah banget kutunduh. Wah, sang putri Lutung mah tara sare jeung manusa, bisa geleuheun. Rep putri Purbasari kulam tibra pisan. Dedeh teuing, putri teh nalangsa pisan. Aing rek neneda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga. Niat misalin sang putri meungpeung sare. Garentes Lutung kasarung, guru mida mamalihan. Raksukan digedogkeun, bray, baranang siga bentang. Kakasepan guru mida kahiyangan, panejana tinekanan sajiadna katurutan. Jeleg ngajegleng karatona, leuwih agreng ti nagara. Purbasari dipangku, diebogkeun dina kasur 7 tumpang. Disimbut sutra Banggala, disumpal ku benang emas. Janggelek guru mida jadi Lutung deui. Tapakur di sisi bale kancana, kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang, nu goreng budi ti leutik, nu goreng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceceb. Rupa-rupa akal dikotektak, sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Mimitna Purbasari dipeurih pati, kudu bisa mendet parakan, baranang siangan. Leuwih sipatuhan, mangka saat peuting, mun teu bukti teuk-teuk beuheung keur tandona. Kupitulung Lutung kasarung, dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Ieu tanjakan teh laksana, tuluy Purbasari dititah ngala banteng ti leuweung. Ku sakanten Lutung kasarung, banteng teh katungtun ku Purbasari ka nagara. Purbasari dipentes nyieun pakarang, tatanen etem, bingkeung jeung jarum potong, jeung tatangtang pahade-hade ngahuma. Geus tangtu Purbasari dibere pasir anu paangar-angarna. Ari Purbabarang mah di tempat nu hade, tapi Purbasari unggul keneh, rupa-rupa engkol. Purbabarang atukna Purbasari diajak paengeuh-engeuhna. Olahan paloba-loba samping papanjang-panjang buuk, pagelis-gelis rupa. Tapi rakyat jeung jaksa nagara mutus teu weleh Purbasari anu unggul. Tungtungna Purbabarang pinuh ku hade-hate, direjeng ujub, ngajak pakasep-kasep bebebereuh, sagoreng-gorengna bebereuh manehna dapubuh manusa. Kakasi Indrajaya, sakasep-kasepna Purbasari Lutung. Purbasari eleh, tenggekna kari saketokeun diteuk-teuk. Cunduk kana waktuna, Lutung kasarung manggih putri panyileukanana. Putri nu sosorot jeung Sunan Ambu Purbasari. Lutung kasarung ngagedogkeun raksukanana, baranyai hurung janggelek jadi guru minda deui. Indrajaya ngamuk tapi teu bisa majar kumaha kaungkulan kadikjayaanana. Purbasari ngadeg ratu di Pasir Batang, jadi prameswari guru minda. Ari Purbararang jeung saderekna nu 4 deui dihukum kudu jadi pangangon. Indrajaya mah dihukumna jadi pangarit, dibeklan ari timah. Ngan anu pangais bungsu Purbaleuwih anu welasan ti baheula ka Purbasari ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Ciciptaan tina raksukan Lutung kasarung jadi papatih di Pasir Batang.